Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik di jeung urang si Kupe ti Cekdam alias Ranca Kupah. Nek nyin di video pantun Salawe 25. Jadi tingalikeun heuh. Salawe 25. Nek kuda Kamulun Jaya. Awe zaman ayeuna cereda lalu bagaya. Salawe 25. Ayah hayam ujung TV. Awe zaman ayeuna hayangna dicium pipi bos. Salawe 25. Melidaya ujung sagu. Awe zaman ayeuna bagaya. Itu bisa nyangu. Salawe 25. Menuk itik dar tongkol. Awe zaman ayeuna laletik. Barakit tongkol. Botol. Salawe 25. Aya nangkam ni amis. Awe zaman ayeuna teu nyarangka meuni garelis. Mencit meri dina rakit. Boboko wadah bakatul. Nyeri ke penyakit. Kabogoh. Direbut batur. Buah anggur bah pepaya. Jelma nganggur. Lebagaya. Hayang tape Bandung. Hayang tape HP Samsung. Kemis pahing keluon wage. Nu geulis ngising di kebon cabe. Aya ucing huna leutik. Kamu cicing. Udah cantik. Pergi wisata ke Pulau Solo. Singgah sebentar di kota Bantul. Sungguh malang nasib si jomblo. Setiap malang memeluk dengkul. Buat apa buat batik kalau tidak bermotif wayang? Buat apa kamu cantik kalau tidak pernah sembahyang? Ingat bos, sembahyang itu nomor hiji. Anu kadoana ngaji. Terus nu katiluna ikhtiar jeung tawakalna bos. Tah gitu. Berjuang pasti menang.